Waalaikumsalam. Sita nyuhunkeun izin ka Bunda kanggo sakola di SMP Abdullah. Mugia tiasa Bunda ngabimbingan ngaturkeun supaya sakola Sita lancar sareng sukses. Sita neda dihapunten tina sarana yani kalepatan. Sita oge hatur nuhun mah riyo-riyo hatur nuhun ka Bunda anu tos ngarawat sareng ngadidik Sita. Salami ieu tuluy Bunda. Ya mohon teh ku Bunda teh Sita diizinan nya sakola di SMP Al-Qudwah. Pokoknya teh Sita teh sing semangat, sing rajin ya, ulah bosan-bosan belajar. Bunda oke ngadoakeun Sita sing sehat terus ya, belajar ulah bosan. Bunda kena dari hapunten beli Bunda kirang tiasa ngadampingin teh Sita menuju belajar seperti pas di usin kayak gini. Peluk munanya teh Sita. Ya, udah dia hapunten ya teh Sitanya. Sita sing bahagia, sing sehat, sing lancar, bikin jalan soleh, soleha sukses nyatanya. Gitu ti Bunda ngaizinan teh Sita sekolah di Al-Qudwah ya, mun kitu nyatanya. Udah.